ya bunayya he anaking cenah kitu saur si bapak teh ka anakna ngabejaan ngagoran ya bunayya he anaking inna fit ta'atillahi minal ladzati warrohati ma la yu'rafu illa bitajribati dengekeun kumaneh cenah kitu dina taatna anjeun ka Allah teh minal ladzati terselip cenah kitu kanikmatan warrohati sareng kabungahan mala yoroku anu mana eta kabungahan sareng kangeunahan teh kanikmatan teh la yoroku anjeun mah teu nyaho moal wakanya anjeun kana kanikmatan sareng kabungahan dina taat ka Allah teh illa bitajribati angin lamun ku anjeun dicobaan anu jadi pertanyaan orang geus pernah manggican kana nikmatna ibadah manggican kana nikmatna taat ka Allah pernah manggican. Hei anaking cenah kitu istamil maka anjeun teh kudu nyobaan we nama cenah kitu di gawean taata maulaka kana taat ka pangeran anjeun ala sabili tajriwati karena ara-ara rek diajar we kitu ayaman tapi kudu unggal poe ulah ya per terus cobaan kurang ngaji hoream keneh ngaji deui hoream keneh ngaji terus litudri ka hadzal ladzati nepikeun ka manggih ke maneh teh hadzal ladzata kana ieu kanikmatan kangeunahan dina nalika taat ka Allah tak ulah pere ayaman dina gitu tiap hari kudu ngaji ulah eureun ngaji deui ngaji deui ke manggih kana titik nikmat dina nalika urang keur taat ka Allah dina segala rupa ulah ngaji hungkul salat ispoe salat nya unggal poe wajib da ngaji kurang unggal poe kan dirinya lagi dipardukeun neangan ilmu teh itu anu fardu mah tapi teu di waktu dan teu dibejakeun mangsana enak urang ngitungna dina salat we salat bage unggal poe leuing tah kitu deui ngaji ge kurang mah unggal poe keun sakali we dina sapoe henteu loba oge kumaha mun leuwih loba leuwih alus teh eta pangikana kalimatan soalna ge kieu urang nincak dina gering kana teh teu bisa ka mana coba mun sehat bisa ngaji bisa naon gitu ngaji teh tenang tah urang mah ku sabab can manggih kanikmatan kan dina taat ka Allah teh ku sabab keur sehat ngeunahna no nikmatna sehat di mana urang keur gering misalkan urang nyeri huntu we geuneun moal eta ngaji moal salat geuneun mah moal tangke urang bakal mudag ti dinya tah geuning sehat teh nikmati Allah kitu deui urang ayeuna ngaji ke nincak urang nu biasa ngaji teu ngaji bakal manggih eta kana kadung urang mah capek kos kieu coba mun kos baheula terus urang ngaji gitu set ngaji terus teu dieureunnan jiga nama ngeunah gitu sok loba ngobrol jeung jalma-jalma nu teu siga urang kieu gitu ngeunahnya masantren pasti kitu bahasana tapi urang nu masantren kitu nah ada kena gawe puguh boga duit puguh naon gitu kan tapi engke lamun diobalikeun kanu teu ngararaos gitu pasti gitu obrolan teh ngeunahnya masantren mah teh teu kudu mikiran naon asal ngaji we jeung ngaji sakitu eta nikmat teh cek batur gitu urang mah can ngalaman karena nikmatna nu eta itu nah berarti geus manggih geus ngasaan cenah gitu kana ka bungahan nu eta wa ta'lamu ikhlasi laka fin nasihati terus anjeun teh bakal kudu belajar gitu ikhlasi cenah gitu bakal nyaho gitu ikhlasi karena ikhlasna kaula eta cek si bapa teh cenah kitu ulah kapikeun anjeun pin nasihati dina nganasihatan anjeun lamun maneh geus ngarasakeun nikmat jeung bunga dina nalika taat ka Allah ke maneh ge bakal nyaho yen kami teh cenah kitu ikhlas pisan dina nalika keur nganasihatan anjeun enak mah karasa ku urang kolot urang teh kitu ikhlas dina ngadidik urang sababna urang can manggih bunga jeung manggih nikmat dina nalika keur taat ka Allah jika ngabebaskeun kolot urang teh ayo be ngaji sakola pakai gitu enak tapi engke di mana orang geus manggih kana nikmatna dina nalika taat eta kitu kan bener coba mun aing baheula teu dididik ku kolot kana kitu tah untung kolot urang ikhlas ngadidik urang teu mentah yang dibalas pan urang ngaji di dieu teh meureun butuh biaya gitu kan biaya naon biaya jang sapopoe nah gitu kan terus dina kasehatanana dipantau di mana gering pan dibawa ka dokter ternyata ikhlas kolot urang ka urang teh ikhlas enak urang can kapanggih gitu karena keikhlasan kolot urang dina nganasihatan urang sabab urang can manggih titik nikmat jeung bungah dina nalika keur taat gitu dina
kudu manggih heula jadi ke orang bisa mulang tarima kan jadi kolot ala nafsika awalal amri fahtamil ada sikola wasbir alaihi hatta tasir ta'atu indaka minal adati lati ta'lapuha. Hei anak king cerita kita geus dibejakeun kita tah kami teh ikhlas cenah kitu ngadidik maneh teh nganasehatan maneh teh ikhlas tapi ya bunaya cenah kitu dengekeun ku maneh innaka sanyana anjeun satajidu engke teh bakal manggih cenah kitu pito adilah dina taatna anjeun ka Allah teh sikolan kana berat gitu berat dina nalika rek taat ka Allah geus dibejaan ya urang wajar beratnya da cik ulama ge kitu dengke dina taat maneh teh pasti bakal aya berat di mana-mana urang keur taat eta kaberat teh disebutna cobaan bakal manggih kana hiji cobaan cenah kitu ala nafsika kana awak anjeun awalal amri dina ngamimitian tapi ngaji hoream mimitina kadituna sarua orang keneh cenah sabab teu buru-buru neangan kana kanikmatan dina nalika keur ngaji kitu tapi lamun urang geus buru-buru manggihan mah neangan kana kanikmatan atawa kana semangatna urang dina ngaji moal kira teh mimiti hungkul hoream teh ke kadituna mah resep kitu ngaji teh tak kusabab urang mah teu panggih kana ubar dina non ngalinggitkeun hoream eta mah tak salilana ngaji teh bakal hoream tak kumaha teh kudu dipaksakeun cenah kitu hada sikola kana eta cobaan teh kaberat urang teh hoream urang teh paksakeun kumaha wasbir jeung sabar alaihi tina itu cobaan kaberat eta kahoreaman eta heuh da teu ngaji pira kitu jam 8 nepikeun ka jam 10 kira geus setengah 8 eta geus usrak bener hoream itu geus hayang ngopi geus hayang naon deui geus hayang buru-buru gogolera geus usrak itu wasbir cenah kitu kudu sabar anjeun alaihi kana eta cobaan teh hatta tasiru ta'atu indaka sehingga cenah kitu kudu bisa ngajadikeun anjeun cenah kitu kana taat anjeun teh minal adati kana kebiasaan tah ngaji urang teh kudu geus dijadikeun kebiasaan cigah dahar urang mah geus jadi kebiasaan pan kitu kadang aya tong-tong dar sare aya teh jelema nu hoream sare hayang kana sare mah bener teh hayang kana sare mah nu hoream kana sare eta tah eta sare teh geus jadi adat tah eta dahar teh geus jadi adat tah eta mandi teh geus jadi adat tah ngaji ge kudu jadi adat di mana urang teu mandi misalkan teh ararateu di mana urang teu sare lalieur di mana urang teu sare di mana urang teu dahar lapar di mana urang teu ngaji misalkan teh aya tah eta teh urang teh ngarasa misalkan teh bararingung atau naon sararusang gitu aya eta ngawas kitu tah eta teh geus dijadikeun adat ku urang dina nalika taat urang ka Allah allati ta'lamu ya bunayya cenah kitu anak king ungdur ila nafsika hina ma kunta fil maktabi tata'allamul qira'ata wal kitabata wa tu'maru bihifdzil qur'anil karimi ghaiban alam takun iddaka taqrabul maktaba wal muallima cenah kitu ya bunayya anak king ungdur kudu ningali cenah anjeun ila nafsika kana awak anjeun hina ma kunta di mana-mana bukti anjeun fil maktabi aya dina hiji maktab cenah kitu tepat sare gitulah atau naon atunya tepat ngaji we tata'allamu terus maneh teh belajar cenah kitu al-qira'ata kana maca wal kitabata jeung nulis wa tu'maru cenah kitu jeung marentah cenah kitu ka anjeun teh bihifdzil qur'anil karimi kalawan nalar Qur'an alam takun idza kata qur'an ari maneh teh cenah kitu erek bukti ngapalkeun kana eta Qur'an atawa moal ngapalkeun cenah kitu daripada ngapalkeun aing kana eta Quran mending keneh kaluar ti pasantren eta misalkan teh watatamanna jeung nyegah cenah kitu anjeun antakuna mutlaqos sarahi kana bukti mutlakna itu caritaan faha antal yauma qad balagta darajata lamun teh ku anjeun diturut dina eta maktab dina eta tempat ngaji cenah kitu dititah naon nalar Quran ditalar Quran dititah nalar yaqulu ditalar yaqulu dititah nalar amil ditalar amil dititah nalar naon deui amil jurjani ditalar dititah nalar imriti ditalar bahkan dititah nalar rafiagi ditalar tadkete cenah kitu qad balag tadarajat allati arafta biha faidata sabri ala ta'allumi pasti bakal datang ka anjeun cenah kitu ad-darajata kana hiji darajat lamun urang sok nurut henteu pernah nyegah henteu pernah ngajauhan kana eta panitah nu aya dina pasantren eta gitu
qad balagta bakal manggi anjeun ad-darajata cenah kitu kan hiji darajat alladzi arabta cenah kitu anu ngaluhur anu nyaho anjeun biha kalawan itu darajat faidata sabri eta teh faedah tina sabar anjeun urang coream ieu nalar teh tapi disabaran kurang tapi dileukeunnan nyapalkeun sok sanajan setengah bet sugan aing mah saminggu kuatna setengah bet misalkan nanti atawa sabulan karak daek nalar sabaraha teh sabulan teh setengah bet leukeunnan we nah ada mana we jadi sabri at-ta'allumi fil maktabi wa alimta an muallimaka kana sa'iyan fil maslahati jeung alimta bakal cenah nyaho anjeun an mu'anna muallimaka ka jalma-jalma cenah kitu anu mamagahan ka anjeun teh kana sayan hayang nyieun anjeun teh leumpang tina kamaslahatan gitu teh urang can nyaho ya guru urang teh keur nuduhkeun urang kana kamaslahatan sabab eta balik deui ka tadi urang macan manggi bunga jeung can manggi nikmat dina nalika urang keur neangan el kitu eta kudu panggil eta nikmat kudu panggil heula bunga kudu panggil heula ngeunah dina nalika urang keur taat ka Allah di mana geus ngeunah kana kanikmatan manggi kana kanikmatan eta geus kana teh nyaho karena kalau ikhlas ke orang terus bakal nyaho gitu kan bahwa anu ngajarkeun ka urang nya guru urang teh gitu kan keur nuduhkeun urang kana kamaslahatan jeung bakal nyaho ke urang teh bakal dipasihan darajat anu mana eta darajat teh faedah urang bati tina kasabaran urang ya bunayya wallahu a'lam bishawab baca